pelebah tungtung Gunung Huut lempang abdi ngarandeg deui katingali samar-samar dipentaseun susukan dina luhureun pinggul pager aya nu ngableg-beg hideung teu sabar alami peledak teh kaambe bau daun pandan meni enek kenapa ngambung penasaran hayang eces stang motor dijelkeun ka katuhu ambe cahaya lampuna nyaangan nu ngableg-beg teh ari breh horeng siga awewe keur ucang-ucangan bari ngelel-ngelelkeun letahna bukna ngarerewig panjang ngarumbay nutupan beungeut jeung beuteungna panonna oge bolotot jiga buta dina pawayangan. Gek, Bu RW Ardi calik dina kursi caket lawang panto dapur. Netep beungeut Pak RT Abbas nuker diuk dina kursi payungan Pak RW Ardi carogiana. Saurna. Tadi Bi Epon basa ibu ngaliwat ke MCK keur norotos we hareupeun ibu-ibu nu keur nyareuseuh jiga kacang ninggang kajang nyaritakeun mindeng kalengitan duit di imahna cenah dipaokan ku cegik jeung ku tuyul najah basa malam Jumaah nu anyar kaliwat ku Kang Murda kanyahoan eta cegik diudag-udag anjing lompatna ka Gunung Huut geus kadinya mah cenah les ngaleungit oge cenah di Gunung Huut lebajuri jeung ririwa unggal tengah peuting sok aya nu jejeritan tulung-tulungan nah nya eta teh Pak RT Jurig Tembak Pak RT Abbas bari nyarengeh. tangtosna ge aya Bu eta tilas pabrik pare teh apaan tos mang tahun-tahun diculjeunkeun ku nu gaduhna sakuriling bungking hararieum ku kakayon nu rajeg teu puguh jajaranana tangkal caringin sareng tangkal karet munding tos jaranggotan dapuran awi pating rungkunuk teu puguh aturanana Huut nu ngunung-ngunung jiga gunung tos teu katingali saeutik oge kahalangan ku eta kakayon susukan nu ngait eta Gunung Huut sami barala deui matak pantes bangsa jieun bertaheun oge da puguh bangsa nu kitu mah karesepna di nu hararieum jeung di nu palarwek apan. nah Pak RT osok ngadangu eta nu jejeritan teh Bu RW nanya deui. Tara Bu upami sora bueuk sareng tueuh mah muhun ari bapak teu keing wartos kitu Tanya Pak RT Abbas bari neuteup ka Pak RW Ardi. Wartos naon teh ya? Mang Murda salaki Bi Epon sonten kamari di candak polisi. Di sana kumaha? Pak RW kageteun. Muhun ditahan dicandakna ge leungeunna diborgol. kutan har nah kunaon kitu Bu RW ngilu nembrong kageteun. Duka mung selenting bawaning angin mah saurna kali betogel. Astagfirullahaladzim, cek Pak RW bari gogodeg. Teu sangka atunya warga urang aya nu kitu. Riweuh deui bae atunya kampung urang teh. Geus puguh ku nagara ge teu meunang judi teh. Komo cek agama mah pan haram hukumna. Nu mawi Pak, aya-aya wae. Ari pagawean sapopoena naon? Cek Pak RW deui. Ngiriditkeun Pak. Ngiriditkeun naon kitu? Ngiriditkeun kupon togel. Jawab Pak RT bari ditungtungan ku seuri. Ih, panyana teh nya.
Cek Pak RW sarua ditungtungan ku seuri kapi asem. Manawi Pak, Cek Pak RT bari ngarenghap heula. sahur abdi tadi di Gunung Huut. Saya bina aya jurigan, oge aya juri gede huluna. Cek Pak RT bari nyarengeh. Nah kumaha kitu? Abdi yakin matak bi epon getol ngembar-ngembarkeun ekol-ekolan. Eta aya kaitanana jeung salakina. Oge jeung Gunung Huut supaya nusane sarieun luntang lantung kadinya. Pindingan pagawean salakina jeung batur-baturna ambeh teu katohyan kudu sejen. Kutan kitu. Jadi di Gunung Huut nu sakitu geus mana teh dipake kagiatan nu teu pararuguh. Boa-boa sok dipake pesta miras jeung narkoba nya Pak RT. Terus kumaha? Tanya Pak RW Ardi beuki penasaran. Rupina mah nya kitu teh Pak. Numawi abdi yakin ayana ekol-ekolan bi epon teh. Wengi Jumaah kamari abdi wangsul nguseup ti jangari kawengian. Jalaran ban motor pengker bitu leresan kampung Pamokolan. Atuh abdi kapaksa wangsul teh ngadodorong motor. Bade ditambal heula tos teu aya tukang tambal ban da puguh parantos wengi. Tos dugi ka pabuaran lempang teh mengkol malipir ka Gunung Huut, mapai-mapai jalan satapak sisi susukan. Cek emutan abdi ambeh enggal dugi ka rorompok henteu muter teuing cara ka jalan Cikidang. Kinten-kinten dugi ka palebah tengah-tengah Gunung Huut eta. Reg nyeret motor eureun heula da di jalaneun kinten-kinten 10 meteran katingali jika aya jalma nu keur nagog. Sakedapan abdi ngahulang heula bari tetep lampu motor dihurungkeun. Nah jelema atawa juri gitu ceuk entes hate teh atawa nu gelo sugan. Bari kitu teh suara motor digerungkeun. Mun jelema cicing, mun jurig nyingkir sia. Cek abdi teh tong ngaheureuyan dewek. Cek abdi deui ngagorowok. Jurung kunung eta jalma teh nangtung bari sukuna teu napak. Rurat-teret geuleyeung meunta susukan sup ka jero lewek Gunung Huut. Les ngaleungit. Reg Pak RT Abbas ngadongengna eureun heula bari ngarenghap. Ih, juri Gunung Huut teh nya Pak RT. Cek Bu RW bari nyaketan Pak RW. Le, punduk ibu ngadak-ngadak pating sariak ieu. Terus kumaha? Tanya Pak RW beuki penasaran. Tos kitu enggal-enggal abdi mios deui bade anjog pisan ka palebah tungtung Gunung Huut. Lempang abdi ngarandeg deui katingali samar-samar dipeuntaseun susukan dina luhureun pinggul pager aya nu ngableg-beg hideung. Teu sabar alami peledak teh ka ambe bau daun pandan meni enek kana pangambung. Panasaran hayang eces stang motor digilkeun ka katuhu ambeh cahaya lampuna nyaangan nu ngableg-beg teh. Ari breh horeng siga awewe keur ucang-ucangan bari ngelel-ngelelkeun letrahna. Bukna ngarerewig panjang ngarumbay nutupan beungeut jeung beuteungna. Panonna oge bolotot jiga buta dina pawayangan. Jigana ngarasa kaganggu kasebrot ku cahaya lampu motor. Sakolepat mali ari breh teh katingali tonggongna ngagorowong. Geus kitu gajleng luncat ka susukan. Kujebur, kucuprak, kucuprakan, bari disada ciak-ciakan, persis suara anak hayam nuleungiteun indungna. Abdi ngagorowokan, kunti, aya jurig tongkong ngagorowong. Cek abdi teh ngagorowokan sorangan, bari lumpat nyeret motor sakuatna. Barang dugi ka tungtung Gunung Huut, rag eureun heula bari renghap ranjung. Nuju kitu katingali sajorelat di jero Gunung Huut. Ngaburinyai cahaya seuneu jiga aya nu ngahurungkeun korek api. Cek rentes hate abdi tetela sangkaan aya juri gede huluna di jero Gunung Huut teh ngabukti. Nah, di mana jalanna? Buat bisa ka jero. Cek Pak RW. Pan sakurilingna di pager, nu sakitu tohagana jeung jangkungna. Pokna deui. Numawi Pak, aya papendakan. Abdi beuki hoyong enggal-enggal ngayakinkeun di mana eta manusa rasupna ka jero Gunung Huut teh. Terus kumaha? Teu dilamikeun deui kencling enjingna abdi mios ka Gunung Huut bari ngabantun lamit mapai-mapai susukan nyamar ngabeunteur nya kapendak oge tapakna
si horeng jalana teh disusukan belah kaler maloncor tina pagar kawat nu kenging ngaguntingan. Horeng kitunya. Cek Pak RW Ardi bari cuk. Satrasna kedah kumaha nya Pak? Cek Pak RT Abbas bari netep ka Pak RW Ardi. Isukan mah kurang buru-buru laporan ke kelurahan jeung ke aparat keamanan. Satuluyna kitu kieu nama kumaha aranjeunna bae. Sae atuh Pak, abdi permios heula. Cek Pak RT Abbas pamitan bari sasalaman. Pemirsa, mun sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna sim kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.